Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamiarsa. Alhamdulillah dina dinten ieu urang tiasa tepang deui dina acara Warta Sunda TV. Mukakeun cakrawala Ki Sunda keur balarea. Disarengan ku simkuring pun Sri Dewi Maulana edisi Senin ping 22 Februari tahun 2020 Pamiarsa, salami 5 menit kapayun simkuring baris nyarengan pamiarsa dina informasi aktual sabudeureun Jawa Barat. Anu munggaran aya warta ti Kota Bandung ngeunaan mangratus imah di Cingised Kacaahan. Pamiarsa nyanggakeun iber salangkepna. Pamiarsa, mangratus imah di lalewek Cingised Arcamanik Kota Bandung Kacaahan, balukan walungan Cironggeng limpas. Ti poe Salasa sore kamari tepi ka poe Rebo isuk-isuk eta caah masih ngeueum sawatara imah warga. Antukna warga teu bisa ka mana-mana. Dumeh eta jalan diblokir keneh ku panghalang tina kai jeung dreuk. Tepi ka poe Rebo isuk-isuk caah masih ngeueum sawatara imah warga. Sanajan kitu, caah mimiti ngorotan tepi ka 30 cm. Satu tas patugas Dinas Bina Marga Kota Bandung nyedot eta cai make mesin kompa. Najan caina ngorotan, kagiatan warga di lalewek Cingised Arcamanik Kota Bandung masih kateu. Pangna kitu, jalan pikeun ngajugjuk ka paimahan warga masih diblokir tur kakeueun. Sawatara kendaraan ge jalana kudu muter. Tur dipahing ngalalar ka paimahan masih keneh kacaahan. Sawatara warga nu imahna geus teu kakeueum mimiti mersihan imah katut harta bandana, warga Cingised Arcamanik Kota Bandung miharep pamarentah sagancangna ngayakeun normalisasi walungan Cironggeng nu kiwari geus DE. Eta caah anu ngeueum imah warga teh dierong tina limpasna walungan Cironggeng. Samalah tanggul walungan Cironggeng kungsi rempag 2 kali. Pamiarsa, eta caah anu ngeueum mangratus imah warga Cingised Arcamanik Kota Bandung mimiti narajang ti poe malem Rebo. Balukan walungan Cironggeng limpas satu tas hujan gede narajang ka eta lalebok. Pamiarsa, rupina mung sakitu pidangan warta dina danget ayeuna. Ngawakilan Ais Pangampis Sunda TV, simkuring pun Sri Dewi Maulana sejak amit mundur amit mungkur. Nadahapunten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.